siap mangga iya salawatan aduh gitu pas dipotong udah kan kakak belengah banget ayo bapak itu ngap cerewet kamu kebajikan anak ayo ngedesi banyak Gusti mah agung ya Allah menit tadi saya sakun pokoknya beriman makin hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan selalu jadi hiburan tuh teng kalau gitu mau kompak selalu jadi hiburan teng selalu jadi hiburan pas datang teh assalamualaikum pantes persiapan teh tadi geus make waalaikumsalam kela sakedap apana sakedap bukakeun pantok kela sakedap cenah ieu suntangan teh kan bae da kasaraki budak mana ini sok bener budak mana sok budak mana dicontohan sok jam atau neng sok geuna ieu sungkem kasih bapak mohon sok ayeuna mah tos imah bade angkat dengan ulin jung mak bade amang heula we heula sakadap bener ini tah geus kitu papa mangga calik heula kesan sakadap lamun sapatu mah dipake nu pangukakeun heula sapatuna ya tawaran kahayang mah biasana nu kumaha bapak bade kopi hidung kopi susu bade teh tubruk alternatif bade nubruk teh kemah ditawaran bener itu asli pahala pan laki-laki enggak ini ya Allah padahal paling nanti salah jeung tadi mukali mah biasana meunang 100.000 poe harita boga ngan boga 10.000 dina sakurang-kurang jadi kumaha neng ke sakedap di heula we neng keur wae anu aya we oh nya tuh ieu cai harangna mangga teh cai harangna cicikeun heula lah minum geus santai tanyakeun kumaha bapak ayeuna ayeuna hampura mah neng atau beumbeb atau naon lah teu naonna hampura bapak teh ngan ukur boga 10.000 ayeuna mah anu beriman mah ieu moal ngagalak sia tadi bener tuh langsung wios bapana wios ayeuna 10.000 sugan we ieu mah aya deui rezekina atawa aya deui milik rezekina tuh heuy ngempong teh sabab dituturkeun ku doa istri anu sok hanya istri yang saleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi. Teng. Jadi cinta teh lain ukur di dunia. Masalah bisa disebutkan kunaon tapi bisa dari lawung ku sabab bakal ka hati sabab doa nah dia bakal pituyan ngadoakeun lalaki usaha
di imah aya nu ngadungan rek iraha bae ngalengkahna bakal tenang balik oge bakal tenang sabab naon teu aya pikeun nu dipasehakeun tapi kitu oge lalakina ulah pedas mungkin ge lalaki emangnya bae lalaki urus dibahas sebab lain guna naon sabenerna mah kewajiban dina rumah tangga TKB kewajiban salah tuh asik betul luas hai kewajiban ngurus rumah tangga teh nyaeta salah kabeh rumah wadah nyeusehan nyangu mere nafkah jeung sajabana eta teh kewajiban salah ulah sok sangeurahna ka awewe teh bener teu bukan bener siapa mau dititipkeun age teh dititipkeun ku Kangjeng Nabi ternyata hiji umati dua as-shalah tilu bukan tilu dengekeun Anissa itakun nisa awewe kade jaga awewe mata lamun aya nu nyari awewe lalaki berarti geus ngahianat ka Kangjeng Nabi bener teu setuju itu atuh tenang dibela bu tenang dibela bu bener hasil itu tuh ngadidik budak teh kudu bener-bener ditemongkeun ku indung jeung bapana itu bak sabab bisi kan memorina nepi ka gede teh nya bakal nonton di imah heula sama menu batur oke bener teh awewe ayeuna disuruh ka budak awewe kade buka budak lalaki sarua sabab aya kewajiban anu hese diinjemkeun ka batur atawa diborohkeun ka batur kang awewe kade kang awewe mah nyaeta hiji ngabdi ka salaki harus apa udah kenapa ngabdi ka laki mata kamu cek salaki nyai ngumah pada ngumah nyai pangasan nyanyusahan nyai nyangu nyopang nyangukeun kakinya keun bener kewajiban eta ayeuna hirup rumah tangga kana haun sia mau ayeuna ge insya Allah ya lobi gara-gara medekal jika nu ulah hareupeun Gusti kesal beres mah nuhun aya ieu cairna ieu naon mangga bari nya neng campur teh nya akang lagi nama ulah nuhun nuhun hirup teh aya atau make hati goreng aku pengen nyamuk mana teh nongong mangsa oh ngerti celengok dadanya ada assalamualaikum waalaikumsalam oh geus naon deui wae kasihan nuhun sing salamet nuhun dadah assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam bukan motor
kabeneran motor teh suara lagi isusuku babaturan jamaah aja bukan apa nih warigus liwat ya zaman ayeuna ya Allah geus liwat tuh ngapain kolan cekit geng salaki abdi sudah ber-OTW sudah tidak ada ayo kita nyeblak karek saeutik karek sabarap 1 menit 2 menit karek 5 menit ini bara rumah sesat kongkong biasa kamu bawa itu ya bawa cengek ya kamu bawa rujak ya aku kamu tanggal banyak udah lalu ya udah lalu ya udah ada kok yang hasil aja ya aku bawa tomat aja ya nggak apa-apa kamu cengek ya aku bawa ini ya bawa tarasi ya kalau cewek sama mutu ini sama siapa ngomong gak usah peduli oke padahal salah sahiji tugas awewe teh nyata ngajaga kehormatan salah oke ngajaga harta bendana salah ngajarin saeutik pada ada itu naganya mau aing mangku ieu kayak gitu kesadaran dia naon ada dipakai baju dipakai tanah sama kok cenah aing da anu mah meser ngan lamun eueuh izin disalaki halal teh eta pakean sabab izin disalaki leuwih mulia papa begitu papa ayah aku pengen ini gamis yang cak burino sekali lagi oke siap emang ayah tuh acisnya alhamdulillah tapi kamihan holang ya kamihan tuh lalakinya ahmad oke kirang sabar gelis rasanya dikirim ari geus dikirim jadi boleh nyemong mana wae mah kitu tujuan di dieu kaubok kali acore bener teh kongkong dituju teh gamis tu tadi bucak kurinong datang kalinya ka tadi nage ke suami itu kan kanyakeun kita sarana ayeuna kancut naon kancut teh hah kancut teh naon wadah sayang bulit nah kade izin salaki utamakeun supaya barokah udah memang eta kecil pan baheula lagi geus disebutkeun ye nu ngaranna ngalengkah ya kaluar ti imah salah dari nang ukur salengkah aya teu eueuh izin mah bakal jadi dosa udah aya nu sayangna aya ngan aya beda lain izin geus ditempat ka kalaranja abdi da nuju di anu nya sare kumaha coba ya lah abdi teh tadinya abdi teh kesini pas ayah pulang pas ayah damangan teh
Abi ka aya ngajak nya. Lain abi di pasar anu. Ai sakeuna rek kumaha sakeuna. Rek kumaha sakeuna. Oh mana we. Dari cara ke selain cara itu lagi siji tempat. Benar. Coba mah. Ayah tadi ayah mau nyamper abi teh. Bios teh ngiring ka dieu ngajajak anu aku mah kitu. Bener ya? Salakina deui sarua ih. Bro, gimana bro? Ya, siap. Mana? Ada? Jujur aja. Iya. Itu gawe. Kalakan musuh. Saruana. Iku mahal makanan kancur gitu ya. Janganlah engkau berbohong dengan ada Vespa di antara kita. Ustaz. Usahakan di dasaran ke cinta kejujuran supaya non ayat contoh yang mudah sudah dak kadi kenmai ini kadi sahan balik kadi sawe sok no ya kadi ieu baik sia keprok yang biung tadi baik ayo di mah. Iya, cepetan. Kalau yonya, main deh. Kalau iya bener. Cek, dah, sok nih. Tong ditiupan atau panas. Oh, sana mi. Hah? Wis jidan. Keprang nge jidan. Allahu Akbar. Jidan masa berapa? Hah? Kelas 3. Tos kado Abu Hasan? Oh, Hasan. Tunggal putra. Sok nantu aku. Ceketan ada mana? Ah, gitu. Jidan teh putra nasa? Hah? Putra nasaha, anak saha. Lain perhatian. Anak saha. Tambah bibi mana? Iya mau jadi kan ibu mana saha? Nah ibu, itu lain ibi. Sok, kembali. Buti sarang Bapak saya? Agus. Hah? Bapak Agus. Bapak Agus. Kelas 3 hari jidan sok di non sok dagang aja kan? Hah? Oh sok cing suratan. Tenang bro. Kita tong suratnya bisa ada tuh. Komat. Kenapa cicing? Kalau mata jadi iya, cicing. Kenapa sok orang ajarkan? Komatnya? Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Sorangan. Komatnya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
si ayeuna si aya surat can aya tuh apa surat-suratan Anas Al-Ikhlas Huwallah sok atuh Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Allah samatan kali dalam yulad dalam yakul kufuwan ahad. Sadaqallah Al-Azim. Jadi artinya meureunnan budak sabarna bisa ngan meureun biasana Al-Ikhlas teh disebutna teh kul. Aya Anas bisa teh. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu santai sok A'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Keprok atau keprok geus ayeuna lamun diajar teori cuma teori apa rukun iman teh rukun iman aya sabaraha hiji sok karena sok sebutkeun sabaraha hiji aya kan bener beda Islam aya kan bener pikir iman ka Allah dua ka malaik tilu ka nakit kitab dan salah itu kitab opat kana roh lima ka we kiamat ini baik akhirnya karena kodo jeung kodar atau kapasten goreng jeung halus itu goreng sisa kayak di bak sting terus kena biasa tuh Bismillahirrahmanirrahim terus kan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membawakan atau menyebutkan rukun iman. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Atau aing mah jadi qada teh kepastian go halus jeung go goreng buah yang tipis bener ngobrol kangge kajidan jadi cekak sakitu hayang deui sama ya doakeun ya bidan insyaallah jeung pageto doakeun sing jadi jalmi anu manfaat dunia rabu akhirat rek jadi ustad rek naon pokona mah nu penting mah yuswana panjang tur barokah sabab panjang tapi teu barokah keur naon bener amin ya robbal nun sas oke siap oke kayak kajian ya Allah alhamdulillah
sok nengan awas lamun teu ngompol berarti eta alasan. Apa musik jiran mah? Sungguring amanah. Insyaallah. Kaleka Ibu Sah, Ibu Titin, sareng Bapak Sah, Bapak Agus, si Pageto, sok, iya omongan si orangnya, Jidan, budakna, pinter, asli, si Pageto bakal jadi jalma atau bisa nyengikeun ieu lembur, amin ya Allah. Keun perjalanan anu ti ayeuna mungkin kaditu kitu perjalanan eta mah biasa. Tapi insyaallah si Pageto kabehan kudu maafkeun. Titik. Kabeh barudak teh nu bisa nuluykeun perjuangan urang teh. Ya sidangnya nuluykeun perjuangan urang. Kolotna padahal nu asli nama nyaeta nuluykeun perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Maka kudu ditu beunah akhlakna. Ilmu mah bisa diteteangan tapi lamun akhlakna goreng bakal jadi bumerang kana dirina. Mudah-mudahan sa dikir mansa oge. Ieu ketika tinggal lama tapi aku tinggal emang keluarga anu sakitu pada taat karena agama. Insyaallah ieu bakal jadi penerus. Insyaallah oke. Kurang rawasan mah isuk Pageto di ieu tempat kurang doakeun. Kusadayana kurang ngadua di ieu tempat bakal ngadeg hiji pasantren anu gede tur barokah loba santrina, amin ya robbal alamin. Sing manfaat barokah restunya keun bae antap si bapan tadi mana mengusir keun bapan tadi mengusir pemajikan anu ngaruja keun kehidupan kapangi deui besok Pageto lamun geus pada kanyahoan dan salah teh kurang naon setiap kesalahan sok tara ngaku padahal setiap manusia anu ngalakukeun kesalahan cik aing ngalakukeun kesalahan eta sadar tau henteu sok saha sok sakali deui jawab keempat setiap manusia anu ngalakukeun kesalahan eta sadar atau henteu bohong asli sadar demi Allah anu teh sadar teh eta nafsuna. Oh percaya teh percaya jelema an kieu we leuleutikkan si ohang dibere ieu cai disimpen di desa acan naik aya manusia kita percaya hanya lutut minum percaya teh percaya dina hati lamun pulang kerja asa berarti ngan pedah nafsu embung kanyaho cek ini nama pasti ngerasa berarti sadar melakukan kesalahan. Punten, ajengan ya. Padahal ajengan teh, penting teh. Oh nyaho. Duh, aing tadi teh. Penting di imah atau di jalan kapentingan bahkan karena telat mereka itu melaksanakan sholat isya. Isuk-isuk pamit jeung jamaah di masjid seperti sing saha aja masakan saya kepanggil ini enak padahal salah nanya ada main-mainnya tapi berarti eta kesalahan teh mah
Karena kesalahan mah kabeh sadar. Ulah ngangles kana naon anu geus dilakonan ku urang. Jadi nu butuh gede nya eling. Oke, edun. Si ibu mah kemana kan? Oh jadi nu edun. Eling. Hirup teh kudu eling. Hangkan urang eling. Urang sok sering-sering di beja. Da urang mah insyaallah-nya ku lengkep nah nu ngaranna agama Islam geus dituna urang mah geus diatur. Tong boroning ayeuna ceuk ayeuna mah 3M 5M. Urang baheula. Urang mah tiba ya mencuci tangan. Tuh bener. Ayeuna urang mah tiba heula pasti ngalaksanakeun atawa setiap sekolah rek sholatnya pasti wudu gawa wudu matak naon atuh dah sabenerna mah cai ngamulidan hareupeun imah piraku teuing teu dipake wudu acan. Ieu mah lamun cai ngamulidan tapi teu dipake wudu acan urang bersih namun tapi lama ulang kamu baju bersih mana saya bersih lawa wudu atau mandi di jebur cek sana. Jadi urang mah insyaallah ayeuna urang kekayaan dina pandemi si mana salona jeung sopir jangan teh enak geus datang indungna Umi kurang. Tapi mudah-mudahan kurang sing turut ka pamarentah oke karena agama ini kudu kuat nya. Amin ya robbal alamin. Langsung jauhkeun kana penyakit aya. Wallah ya wallahi sabenerna enten Pak Ustaz tadi ninggal si Ohang siga nama mau bisa naik tadi teh teu bisa naik sabab awak ringsek. Alhamdulillah meureun si Ohang kudu maksakeun diri, mudah-mudahan ieu maksakeun diri ieu teh karena Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Oke doakeun si Ohang mugia si Ohang sanajan lain ahlina mudah-mudahan doakeun musadayana sing istiqomahnya mudah masih Ohang lain maksudna mah teudak kuring mah anggar seniman ngan beunang naon kepikeun poe ieu hampura bisi loba salahna batan benerna ngan lamun aya nu teu kahati di dieu seueur pisan ajengan taroskeun deui kitu salawatan lah yuk. Salawatan tuh anu kemana ya? Oh iya pasti apa ya? Allahumma
salah bahasa sok kira sok sing konsen sok cari deui Allah Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaidai doa apunten anu rasul mobil ti margani utami angkang ti margani utama. Mobil seurepatna batang benerna gabungan siohang manganggo al-fikir anu teu nyahona naon ngan pedah geurinan siohang dipercaya bisa ngumpulkeun jalma di mana bae insyaallah. Mugia doakeun siohang sing tambah ilmu nahnya supaya supaya teh ulah ieu jeung ieu we diomongkeun. Aya perkembang oke gitu hampura, pilih tadi ayah rada jentak, ayah kumaha ada hampura sabab naon lain rek mamatahan urang dieu lain rek ngatur hirup urang dieu sabab dina Al-Qur'an oge teu aya saayat sakalimah pikeun ngatur hirup batur ukur diatur teh nyata hirup sok berarti mau diobrolin tadi teh neta mamatahan diri siohang pribadi mudah-mudahan katampa ulang dia amin ya Allah ya Rabbal oke yang sadaya insyaallah mugia ku ayana ieu pangaosan ku ayana ieu riungan urang sadaya bareng ngariung jeung para malaikat amin ya Allah ya Rabbal oke dicatat ke para malaikat yen urang aya di dieu teh mudah-mudahan baris dicatat menang syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad oke syafaat pribadi yaumil akhir amin ya Allah ya Rabbal alamin sakitin kopiatur mobil tebih di margani utami anggang ti margani utama bobosakan carang sapakan cukup lumur udah jembar hampurana anu kateda billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.